Aduh, ya Allah ya Rabbi. Sakedap deui oge bade ngalaksanakeun ibadah puasa nya. Abah mana can boga duit, ciga-ciga nama. Isukan kudu ieu nya mah jadi kudu weana lah kebon mah meureun urang ieu. Urang ala sampulna urang panen. Si Ehang ka mana deui budak. Hang? Ehang ka dieu. Abah harek ngomong ka maneh yeuh. Enak, Mbak. Rusuhan terus di mana? Oh, kan ini bulan puasaan. Jadi palingan ge isukan sampe urang cabut. Nah, kan teu boga bekal apa. Geus bea. Maneh ulah ka mana-mana bantuan abahnya. Kemana kewe? Ulah kubangke bantuan. Ada kulin. Ulin wae pagawean teh. Sugan jeung ngalamun ye aya Riki bade namu ka barudak anu bade nyabut sampe. Sugan teh nyabut sampeuna hasilna mundal. Satangkal ge leubet-betina ieu. Kalau geus umurna geus 1 tahun sampeuna barudak cabut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka Bapak Kiai mana? Sok, Bah Kiai itu bukakan emang di. Waalaikumsalam. Tadi baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Abah. Masalah rehat sadayana. Ya, cali-cali Pak Ustaz. Bah Kiai mangga. Aduh. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Oh, alhamdulillah. Kayak naon ya itu ya emang ya Kak Ustad ya. Kedap deui pada bulan suci Ramadan. Abi teh bade paguneman sareng Mbah Kiai teh perkawis tegar bekal. Kali kumaha. Bantu mana paling dia kerja. Enak. Kulin mah. Ayo. Yuk, bye kulin ya. Mana mau ulin wae kade ulah leteng ya. Baik deh. Jadi gitu Abah Siai. Tapi teh aya ngadu bekal. Jadi rencana teh enjing teh si sampul teh bade dicabut. Nah, kayak gimana? Nyuhun doa. Ya Abah Kiai terus muka dua meureun hasil nasi seueur. Kita selamat amin. Tanya kieu. Ai nimutkeun kana adat istiadat di lembur maya ti nenek moyang urang. Oge meureun disunatkeun ongko adat istiadat ongko nenek moyang. Bila mana urang rek panen naon wae boh pare, boh panen sampe tadi dinya teh sameme dicabut teh urang teh kudu tasakuran heula ka Allah. Abi aku heula ka ahli kubur urang. Terus pan meureun eta tanah teh pasti aya nu ngageugehan. Ka urang teh supaya hasilna mundal anu diinginkeun ku urang. Pan biasanya samput teh aya asal nyabut mah kadang-kadang satangkal teh aya hiji aya akar doang ka gitu. Tah mudah-mudahan iku berkahna urang memeng nyabut hadiah hijau kali kubur tah sakuran ka Allah. Mudah-mudahan eta satangkal teh sing leubeut beuti teh. Jadi hasilna teh mundal tah biasana kitu tah. Kitu nya meureun enjing mah amanat Pak Kiai mah jadi sebelum dicabut teh urang teh kudu hadiah puji lah gitu. Urang we jangan barudak hadiah puji atuh ngawuduk saliter mah biasa aya teh meureun lauk tembang, goreng tembang biasana ge lauk pedanya. Teu kudu mewah-mewah ieu meureun. Teu kudu.
kopi pahit, kopi manis emang berbahaya eta banyak diletak. Urang hadiah puji kali kubur, kalau hadiah puji kali ngeureul. Jangan di tempat eta Ada urang ada istirahat di baheula kitu. Aya ada puji emang disunatkeun benernya. Dikedahkeun atas syukuran ka Allah Subhanahu wa taala bahwa orang terek panen nyabut sampe supaya hasilnya teh mundel gitu tah. Kemudian orang rek mainan puasa ayeuna jeung bekal. Kamu bekal ibadah niatna ge sae mudah-mudahan hasilna ge sing sae deui. Tah amal dipake mung sakitu wae. Atur nuhun abah kiai nya. Sami-sami sami. Mudah-mudahan atuh sing milik rezeki saya. Khususna abdi meureun teh terus tegaduh bekal pisan. Amin sami. Ulang mesti dipuling gitu. Amin Pak Kiai. Kau Pak Kiai malam teh di masyarakat di mana atuh gitu. Alhamdulillah. Nuhun Pak Kiai. Mun sakitu meureun nya mau tiasa panjang mata salam ya surat rahmat. Atur nuhun pisan. Kami sama. Mangga atuh. Mohon ngalamuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai pas dongkap doakan mudah-mudahan hubungan Abah menghasilkan sampuan urea. Aduh pusing tuh duit mah ulang sing julangket suluh terhurung dan terbuka korek yang melina. Kamarlah dalam negara mah harus berangki mah daripada pegawaian kebun beresan disuruhan tinggal lupa kurang mah pabulit kieu ieu teh nya si Ehang can balik dia. Aduh, genah lah. Aduh, kedeng euy. Bisa datang Pak Ustaz teh. Rehan, ka dieu lah. Nambah. Tekang heula Pak Kiaina, urang Di mana? Jadi ini di bumi na atuh. Cenah bade nganggal ka dieu. Moro. Assalamualaikum. Satu Hang, dan Hang. Kasih ketemunya. Oh, hadiah puji teh hampir hilap di kota. Hampir hilap Pak Kiai. Yang jadi hadiah puji di sini, sabar kabur. Yuk. Salam, oke. Ayah orang Hadiah. Hadiah lah. Pak. Ayo anak anak. Jalan kecil, Hang, jalan ke hesek gitu kan. Tuh. Jalannya. Ya, leun. Ki. Yeuna jalanan Alexam. Tempat teh aralusnya. Alhamdulillah subur demi. Yang tidak beraknya tanahnya subur soalnya. Masa dia pengen pakainya. Alhamdulillah. Pas ditah. Ada teh. Yang Yuk orang hadiah puji heula sama orang sampai dicabut
mudah-mudahan hasilnya sing mundal Amin. anu dipikar orang. Margi orang kayak boga bekal kanggo puasa kabulannya kayak cukup yang diberkatkan ke Allah. Orang ngawitan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwaji wa juriyati walid bil badil siram. Syai'un yalailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina syafi'in qaribin wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajli sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa syahadan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna ala bi syamar bil maut wa nazatan wa faizat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lana nakunanna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Alhamdulillah ehang, iya sampo abah tuh hasilan mundal orangnya, makanya kudu tasakuran heula, ku hadiah puji heula orangnya. Margi tempatnya anu gageuhna di dieu teh gitu. Alhamdulillah hang, aya bekal kanggo puasa orangnya. Pakai berenya. Coba. Anissa. Sampuna kunde sampuna ge. Assalamualaikum Haji. Ya betos. Nyambut sampo nuju di parasekan. Itu di kebon. Anak jeung babaturanana jeung tetangga. Nya sabaraha ayeuna ka ieu turun rumah ieu teh. Oh sinya. Lockdown ya teh nya. Alhamdulillah ya iyalah merenang. Bakal ka mobil mah. Oh 80 ya 80. Nya atuh wias lah. Butuh ieu daripada dulang ieu tiguling. Ya jeung kosmos. Ya nuhun ya Pak Haji ya. Diantos. Ayo mobilnya ti Pak Haji apa ti Abi? Oh Pak Haji ya Pak Haji mohon. Ya tenan ya. Diantos sabaraha ta Abu Bara? Abu salapan mohon. Beres Abu salapan mah Pak Haji mohon. Ya Mangga assalamualaikum Pak Haji turnuhun.
Yo. Alhamdulillah, haji nasibin Jane menang gede atuh mah. Terus dia mah. Bon ya.